Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'atin anu diluhurkeun mutahharatin anu disucikeun. Marfu'atin anu diluhurkeun pisamai di langit, mutahharatin anu disucikeun, munazzahatin anu dibersihkeun, an massis sayatini tina cabakan pirang-pirang setan. Janten ieu teh surat Abasa ayat 14 teh Allah nuju nyipatan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an mah marfu'atin diluhurkeun. Lamun dinisbatkeun jeung urang mah sebelum Al-Qur'an dilungsurkeun ka Nabi Muhammad teh Al-Qur'an teh aya di langit dunya. Ai langit lamun dinisbatkeun jeung urang di luhur di handap. Di luhur. Tak basana marfu'atin. Da cek basa eta ge Quran teh ti Lauh Mahfuz. Terus ti Lauh Mahfuz teh dilungsurkeun ka langit dunya nya sakaligus. Tuluy ti langit dunya teh dilungsurkeun ka Nabi Muhammad teu sakaligus. Tapi naon? Henteu saayat-saayat ningali situasi dan kondisi naon nu karandapan situasi harita maka ayat eta anu lungsurna nu sesuai jeung kondisi eta. Lungsur ka Nabi teh ti langit dunya teh ku malaikat Jibril selama 23 tahun. Duluy Al-Qur'an teh saur Allah mutahharatin anu disucikeun, dibersihkeun tina cabakan pirang-pirang setan. Janten hanya malaikat-malaikat Allah anu mulia anu menyentuh Al-Qur'an ti mimiti Lauh Mahfuz nepi ka langit dunya nepi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari malaikat mah kan la ya'sunallaha taradoraka ka Allah malaikat mah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah sok midamel perkara nu diparentahkeun ku Allah. Tuluy malaikat mah ku Allah tadi pasihan sifat bosen, malal teh bosen. Mun cek Allah teh sok kudu nangeui aras terus nangeui aras teu boseneun teu cangkeuleun. Itu sifatan malaikat mah tara kulem, tara dahar, tara nginum, lain lalaki lain awewe, teu dibere nafsu kos jelema. Tanu matak upami jelema daharna saeutik, nginumna saeutik, sarena saeutik, maka eta jalmi teh bakal kurang hawa nafsuna. Lamun jalma kurang hawa nafsuna, maka eta jalma teh deukeut-deukeut kana sifatan malaikat. Gitu. Kartos. Tanu mata ku Allah teh disareatkeun puasa. Kamari bulan Ramadan wajib puasa teh. Hikmahna teh supaya manusia meminimalisir memaksimalkan sebaliknya mengurangi sifat-sifat kehewanan.